enggak. Dek kumpul. 5 orang. Soalnya pemilihan RW ya. Oh, tapi ketua orang aya perlu heula. Kan ditutup. Aya perlu naon emang? Biasa ya urusan pribadi. Oh, atuh. Tapi ulah lila-lila nya. Heeh. Pik, siapa tuh kumpul mual di Masoki? Kumpul di mana? Di Masoki. Aya naon emang? Biasa pemilihan RW. Pemilihan RW. Tuh kan we aya jeung masak-masak mah. Oh, siap begitu mah. Aya. Ayo. Sugane penting mah aya pikeun jeung mah. Emang goy calon sasak itu. Biasa Pak Marjuli jeung Pak Kenel. Oh, eta. Hasarik milih mana? Rahasia eta mah. Oh, si eta mah. Aing nyawa eta mah. Ayam sia harudang lain sia waeng depan di kono sia oh kudu nurut sia poin ngaranang poin nya si Japra sia bagus ya hayam Itu bos. Bos, nah saya bro saya tidak kumpul di Mas Coki. kurang gitu Tak pemilihan RT cenah RW. oh Masak-masak cenah ke di nu Coki. itu mantep lah semua ai masak-masak mah tanu tengan ge Caonam kana pibeteungeun mah nomor hiji. atuh lah Ayo atuh. oh kadang aing ampian ayam mulai yo Oh, saya yang batur di. oh bayawak aing itu biasanya ayamnya Emang iya hayam aing, bos. Wah, aing di teangan, horeng ku sia. Aduh. Angkas dah gerakan itu. Ya budak kamarana kita nungguan ti dieu arareuh. Jadi moal budak ka dieu nya, kalau mau duit mah disadiakeun ieu. Jeung masak-masak wae mah. Sia kamarana wae ditungguan ku kita tadi. Ngan siropi ku lah nih lah. Emang ti marana kitu. Nah, lila dan heula. supaya ganteng Ganteng. Woi, Cok. sampurasun Rampes. Sia ti marana wae ku aing kita rungguan ti tadi. Wae. Tah nungguan si eta teangan di sisi cai kalah ka aduh hayam jeung si Sandi. Patesan buka pas jambul hayam. Ayo Cok, ieu kumaha acarana ieu? Kedeng orang nungguan RT heula, orang musyawarah heula. Dila nih datang. Biasa kedeng gak datang ieu mah. Oh. namanya bebas ya kanjang si montok si denok pokoknya mah lepas aing lah beban aing nama jangan si montok ya lah kerja mah berulang-ulang kali telah ku katakan diriku ini hanyalah seorang biduan. sok masak majing naon Tujung teri we. Da soal log paus mal kabeuli ya. ora sih kira aku yang paus masak edan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kata RT lain pi. Anjir, keren amat RT lain. Ayo angin di mana ya teh keren amat Bos, bisa ngerelam aing rupana. Maksud lain. Jadi ngorane we teh. Atuh lah sateas ya mah lain kecamatan anu meuli bara duit eta Malka beuli sia mah. Pengangguran malka beuli. aduh Enggak dah. Saya ngerelam aing wae. Poek euy. Jadi kumaha ngomong-ngomong pemilihan RW. Tenang teh masalah suara mah pokoknya mah aman. Aman tenang teh. Jadi masalah masak kumaha teh? Kita mah tenang we anu balanja jeung si ada yang ke. Kira emang Cok. Masak mah ke we sore ngadai balanja mah meureun ke geus bersih kumpul we. Langsung. Lumayan geus boga gaji kieu mah. Bisa-bisa jalan-jalan satapak aspal ku aing bakal keramik ya mah. Menangkeun anak RT ge gampang ya mah. Pasti bakal ngeleh-ngelehkeun
Model ketua, barudak, abet. Kok mau RT mah gampang disogok. Bagus gitu mah berat di partai balikannya. Oke. Eta mah masak atuh belanjakeun we, saha we eta mah. Tenang teh, geus asap mangke di bejaan doh. Siap, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tah ayeuna apa geus bubar musyawarah. Ayo orang belanja. Dai, orang belanja ya. Cok ti heula weh, urang aya perlu heula kedeung. Lah tuh aya kitu mah aing barang atuh lah kan nya. Cok. Belanja ya. Moal lah. Perlu sorangan ge. Musrak lah, aing geus beres mah. Aing rek baliknya lah. Aing rek balik heula. Aing balik heula nya. Apar beung aing. Oh. Kadang aing lah. Kadar itu sih ngarinan doang. Ambilkeun kok. Bisa? Ning jajan-jajan heula jeung bakso. Duh. Itu tuh jelema mana tuh? Oh itu. Oh itu kan itu. Oh eta, kos nama eta ge. Coba nempo. Duh. Iya kan? Bener. Asa beda ieu mah, nu ieu mah. Sarua oh. Lain meureunnan. Tapi teh nya sih, tapi na. Geus mending kan orang tuturkeun wae jelema na. Hayu. Orang ieu kan maksudna non fotona jeung beungeut orang sarwakeun. Oke, siap. Hayu. Eta gitu amatnya lucunya. Nyaho ngayangin tim mana buat ter dagangan gitu. Yang kacamata. Banyak main lain, kasino lain. Heeh, aing bingung yo. Iya. Jika gara-gara duda eta mah jadi kitu eta. Aduh, ada ge daripada galau wae antena. Pik. Goy. Loba duit. Nah ieu. Biasa, loba bisnis. Ngebagi atuh bisnis aja aing. Bedang pinjam duit orang. Itu kudu nginjem. Yo, mung pun urang keur bager tah, pik gocap ewang doang. Lu bener sih gak? Bener atuh. Wis, mat nuhun dah. Duh. Itu duh, jelema na duh. Itu. Heeh. Tewakeun ulah. Ulah mah ada rame keneh. Terus sih. Eta. Ulah maka. Orang belah dia weh. Tungguan heuh. Kang Coki, mereka mana? Iya, nengan warung kabeh nararutup ieu. Di mana kira-kira warung nu mukanya? Warung nu muka mah ge warung Mang Ucup tuh, Mang Doyok. Oh, warung eta mah tadi geus nutup kadinya. Oh, nutup. Oh, aya hiji deui sinu muka. Warung teu salama Panjam. Oh, warung Panjam. Emang kadinya mah encan sih. Coba da orang ke jajal kadinya. Sugan enak aya. Nya Kang Coki sugana muka keneh di dinya. Oh, atuh partai orang kedulanya. Hatur nuhun partai infona. Sami-sami. Goy. Pik, ngomong-ngomong Cok ka mana? Tadi mah keur ieu meuli belanja masak. Belanja. Heeh. Bang rek ieu ah. Kamar mandi kan? Ngilu ke kamar mandi lah. Oh, ji. Eta saha yeuh duaan. Wow, coba harek tanya. Woi, Mang. Kernaon mah dia? Henteu, tenan naon. Terus mana sa? Urang ngepol. Polongo. Urang heuh polongo. Polongo. Heeh. Polongo mah lain jelema nu boloon teh alin. Heuh sih. Sih. Boloon. Biasanya singan katuran boloon. Duh, engke ieu. Cenah di dia. Woi, Dai, ka Masya. Aing arek nyusul Coki. Pik. Goy. Urang ka dieu lah, rek balik heula. Mana sih? Balik heula. Oh, turunnya duitnya. Oh. Pik pan tadi mereka aing. Aing 75, sia 25. Oke tuh. Itu bisa gitu. Kan aing nu mentana sia mah. Duh. Hah? Itu kabur. Inceran urang. Heeh. Udah geuin heuh. Ayo. Ada sih tak ada yang itu ada 50. Ih, Dengan sia meureunnan. celi sia curak Cuk main ge. Aing 75, sia 25. Saya bolot. Sia teu lentah. Siap. Tapi kadang dis. Nah. Tuh tempo itu tuh. Mana? Boy itu. Saya tolong. Bolon. Aduh.
budak naon yuk. Ribut lain. Mare dan. Aredan. Ya ya orang ya. Jangan lupa serah ribut dah. Kemana we lah? Ayo, Cok. Udah saya di mana wae. Aing tadi sorangan wae balanja ieu. Hampura cok aing tadi aya urusan teh tak buru-buru. Kok mah kebetulan aing. Ayo dah, turun dah. Ayo. Sore ayeuna. Gak. Kemana sih ya? Biasa ya. Orang senangan jajanan. Coba duit sih geningan. Coba Pak RT nginjem duit dah. Dengan jang kasih demplon tah. Oh, duit teh. Yang baraha. Sadiberena we Pak RT mah rek barha-barha diterima. Boleh sih teh. Tapi nah syaratna teh. Naon saya syaratna? Bisa meren orang kayak ngajak ulin si email mun aya. Oh, eta bisa diatur. Yang penting masih email asal daekeun we. Yo teh, orang beres kieu. Oh, gede amat segala yuk. Teuing teh. Nah. Nuhun atuh nya. Oh, geus teh urang ngarek dia nya. Heuh. Cok itu budak naon itu garut. Astagfirullah itu budak. Hayu orang tuh bukan bro. Ieu teh jelema bener-bener boloon teh. Ih. Wah, naon naon yo. Aduh. Baroloon kabeh. Benar ya. Iya sebenarnya masalah naon ieu. Itu cok tuh bere duit tah rata 50-50 ka mana sorangan. Bener lain sih goy. Kan siagan berenang ka urang. Ya urang mah ngabagikeun na. Iya, saya ketinggalan euy. Wih, barang. Ketinggalan lagi di mah coki. Si leungit euy. Jang. Bade kemarahan ayo. Iya, Pak. Abdi keur neangan jelema anu make baju bodas. Warna bodas. Oh, make baju bodas apa sih angga sugannya? Pak. Pokoknya mah anu tadi weh, anu tadi ka dieu, Pak. Oh, eta bener sih angga. Ngomong-ngomong aya naon ieu? Iya, Pak. Sebenarnya mah abdi duaan teh polisi. Abdi teh sebenarnya mah duaan Intel. Ya, Pak. Hah? Intel. Ampun Pak. Henteu Pak. Itu Pak penjelasana. Oh, kitu onam. Bapak ka jero nyandak cai nya. Mangga Pak, mangga. Mana foto ya, Pak? Kada cai-cai we mah aya yeuh. Duh. Hah? Itu jelema mana tuh? Iyo itu. Udah yuk. Hayu. Ya ulah dibahas deui masalah lukar itu nya. Hei, tua. Kabean. Tolong orang atuh. Urang duduk-duduk. Saha? Siap beunang siap. Gede-gede eta jelema nu boloon teh. Gebukan mah eta. Gas dak. Polisi saya eta polisi Gus. Hei. Eta teh tadi bener lain polisi. Bener polisi dai. Aju eta siangga. Tanya keur diuruskeun sih ngomongna mah ku Kang Joki. Oh, keur diuruskeun. Maju teh. Masaknya di itu. Itu jadi sama masak mah. Itu bahan geus sadia sih ada itu. Itu pasakeun ku satu jeung si ada itu duaan tuh. Oh, siap teh. Nungguan Kang Joki buru. Siap. Cingeunah sia masakna. Oh, Dengeunah ku aing walidaang. Ih, Bet. Ieu naon, Bet? Pas paket ya. Ih, paket saha? nyaho aing ge naon we eta? Buka ulahnya. Terserah. Badah orang buka penasaran. Hanya atau badai naon jero isina. Arasnya amat bukan gitu ge. Oh, bukan hese. Ih, Bet. Nah, eta. Dunuwi. Don huwi. Cek aing paket naon jero na. Dai, geus hiji jeung pasak wae. Untuk mantep sia. Ah, bener oge, Bos. Tunggeus lah, urang hijikeun we campurkeun deh. Nambah loba-loba deungeun deh. Oh, benar hiji keun dah. Mantep. Woi, dah pasak-pasaknya. Oh, tuh pasak. Wah, bener sih ya. Bener. Ayo tuh siap. Tapi tungguan coke lah ulah yuk.
Ah, sesakeun we deus coki ieu. Oh, ai kitu namanya wa tuh. Ya Pak RT. Ayo teh, sekalian dang bareng ngeunah rupana. Untungnya mana teh ga polisi da butar urangan. Tua. Ya teu ngomong mana ti mana tadi na. Tadi nu mere paket jelema tuh wow. Mana emang kayak mau ulah sembarangan namun nerima paket. Heeh. Soalnya bahaya Wow. loba kejadian ayeuna. Engke mah ga amun anu nita periksa heula. Tua. Soalnya besi barang naon kos kejadian kos kitu engke. Atau orang hatur nuhun geus di bantuan. Sama-sama kita mah menjadi pelajaran we supaya ulah kejadian deui. Lagi eta ga paket tadi mana? Ayo. Paket aya di mah ketua. Waduh, Aya di kamar mandi tadi. ayo, orang kali itu deh, Tinggalin. orang semputkan besikan nyawan mah teu bahaya Ayo. soalnya eta. Tua. Itu budak kunaon? Astagfirullahaladzim, bawa ya budak ya. Kade eta isi paket izin lalap. Aduh. Bisa jadi ya mah. Gimana kok sih ya? Sih jadi lah dapat penguin. Jadi lempeng dan nyarintik ada ya. Tapi sempoh lu nak pengok. Aduh. Kan behun wae.